Tipe jelema mandi. Mandi lila. Mandi sakedeung. Bari ngaheot. Bari nyanyi. Mandi sing bujubar. Aya sabunan keneh. Nih, panggilkan Anuk. Poho mawa Anuk. Hese di titah mandi. Rongsok. Nyeri calik cek. Sok. Wesilah jadi tukang rongsok. Anyar keneh cek. Nate era ngorak keneh jadi tukang rongsok. Make kudu sagala era dasar pagawean. Nak beli mah embung dah. Era i. Kudu sagala era. Daripada siga ucung ada wong kitu eueuh guna. Cuma nek naon deui atuh. Duit geus ngahunyud. Pirang-pirang atuh ari geus ngahunyud mah. Heueuh atuh kudu kieu hirup mah. Atuh eta cek boga barang nu geus teu kapake teh wis rek dikana rongsokeun. Duh abdi mah alergi ngaberosokan teh. Batak tarangingu barang-barang nu geus ruksak. Wadul euy mah. Maka kudu jeung ngawadul. Eta beungeut ruksak masih kana dipake. Goblok sia. Mak, Naon? Lain geura peureum sakitu penting oge. Nek naon maneh teh? lain eta mak. Aya tugas di sakola kudu nyen tumpeng, kudu dibawana isukan. Nya, da unggal-unggal sia mah. Ari aya tugas teh bebejana sok peuting. Pos loba guna we tangkurak sia mah. Lain heg bebeja teh ti beurang. Ieu mah kumaha? Waktuna kolotek molor karek bebeja. Atuh da poho mak. Poho. Da eta sia mah ari balik sakola teh. Sok ribut kana ngablu. Meni teu betah sia mah cicing di imah teh. Terus kumaha tuh ieu mak? Kumaha? Mana badai gawe sia mah hirup teh. Ari ngaranan nyen tumpang teh yeuh. Kudu make bumbu. Sedengkeun di imah eueuh bumbuna naon. Nek meuli oge. Wayah kieu mah tukang warung lagi ngadalah lir. Teu kudu make bumbu mak. Make naon atuh? Brao. Bulau. Neh praktis mah make ieu mak. Kobe bumbu aduk nasi kuning. Maka teu lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng yuk. Hayu. Hari eta mau naon? Tumpeng. Nah, make mau apa ayeuna? Nah emang iraha gitu. Da eta mah tugas keur minggu hareup. Punten cek, bade naros. Oh, mangga. Upami Bumi Napa Bakri palimananya? Hah? Sapri, Bakri, Hardi, Bakri cek. Romli, Bakri, Jerry, Bakri cek. Edi, Astagfirullah. Bakri cek, Bakri, Sanusi, Bakri, Romri. Bakri. Oh, Badri. Ting teu balik nanya ke ece mah. Polontong sia. Lain polontong cek. Kesel we atuh dah. Kata dengan hayo we salah denge. Cik coba dengekeun sing bener. Oh, jadi sia ngarekan aing bonge. Lalawora teuing. Laku aing ge ngadenge atuh. Maneh neangan ieu mah saha? Sok, saha coba? Singkus. Marimar, lagi ngapain? Udah lihat lagi pasang bendera. Pasang bendera kok tihangnya pendek begini, Marimar? Tidak masalah tihang benderanya pendek. Yang penting jiwa nasionalismeku yang tinggi. Marimar, mayor yuk. Tadi aku masak perkedel papatong.
Gak mau ah, masih kenyang. Habis minum jus calincing samuk. Jus calincing. Katanya kamu ikutan lomba 17-an ya? Lomba karaoke. Iya, tapi nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Enggak ah, Arera. Tumben Era. Biasanya juga wanteran. Kali ini aku merasa Era harus tampil di atas panggung dengan wajah yang hiam seperti ini. Tuh, kusam sekali. Kusam. Tenang. Pakai ini aja. Apa itu? Nah, ini yang aku perlukan. Jadi gimana? Jadi gak ikut lomba karaoke-nya? Hayulah gaskeun. Dibuang sayang. Wah, Dua tilu. jiwa nasional yang tinggi. Jiwa nasionalis. Hiji dua tilu. Jiwa nasionalis Dua tilu. jiwa nasionalku yuk. Tilu. Abis minum jus calincing sakmu. Entang seri. Tilu. Abis minum jus calincing sakmu. Entang seri. Nah, man hayo we. Kemarin datang we paket. Siapa teh boga duit. Itu pokoknya tengan hayo we balanja. Hari dibere duit kalau teh ieu teuneun. Ayeuna kitu wae. Udah kawe mah kudu sigrik-grik sia teh. Kudu bisa nenden duit. Nah mali naon deui eta? Tas. Gusti nu agung. Man hayo we meuli tas. Sakitu tas geus loba oge. Beakeun heula hiji-hiji. Karek meuli deui. Beakeun kumaha ari emak? Emangna gehu. Ganeng sia ah. Mami apa tuh di dapur? Makan nyupan sangu kada tutung. Mak tuh geus asap. Ih, boga naon eta mah? Tas. Nah bangun anyar nih. Nyaho atuh anyar keur naon urut mah. Iraha meulina. Pieu karek datang. Mama bisa we, ke urang mama tahan tong balanya wae. Rima sorangan ngan hayo we balanya wae. Poho sugan. Naon? Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi nggak gitu nyet. Naon sia? Mana? Marimar, aku di rumah jualan huut. Barangkali kamu butuh buat para bahayam. Mau beli nggak? Buat apa? Aku kan nggak ngingu hayam. Aku ngingunya maung. Sejak kapan kamu ngingu maung? Sudah hebel. Lagi pula parabnya juga burger. Wah, hebat sekali parabnya. Aku saja belum pernah makan burger. Ya maju saja. Yang biasa kau makan cuma bakatul. Memangnya kenapa dengan bakatul? Yang penting pejitku terisi. Ngomong-ngomong, kamu ngingu maung tidak takut digegel? Ya tidaklah. Maungnya kan sudah bagur. Ah, tidak baleg kau. Hari ini kau tidak ngopi? Hari ini aku tidak ngopi, tapi buat nasi sirup. Kau mau sirup? Ah, tidak, terima kasih. Aku sedang sakit di koro. Biasanya kalau gitu kurang minum. Jadi genggerongnya kering. Asap apa ini? Kok sangat mulikbek? Oh, aku tadi bakar runtah. Mungkin senona masih ruhai. Sepertinya aku ingin ngising. Rasanya sudah nolol ini. Aku ngising dulu ya. Mau ikut tidak? Tidak. Aku kalau ngising biasanya ke Australia. Itu. Dibuang sayang. Wah. Body ya. Namanya bodoh. Jadi harus. Dek, engke lamun aya tukang kredit ka imah, bejakeun mah eueuhnya. Nak mereka mana gitu? Moal kemana-mana, mak mah. Ih, berarti mama nita ngabohong ke anak teh. Lamun mah tak dosa, imah bohong oge. Nah,
Da ieu mah niat na ge nyalametkeun indung. Oh, itunya. Ya heget. Assalamualaikum. Punten. Ah, sigana eta teu pucing. Teh. Mak aya? Oh, teu aya mak teh. Menuju ka mana sih mak na? Eta mak teh ka pasar. Oh, ka pasar? Nya. Oh, nya ketang. Tadi teh si Ima terus nelepon. Saurna bade ka pasar dinten ayeuna teh. Terus tadi teh si Ima nyarios. Cenah sametan si Mama ayeuna nu mayaranana bade ku teteh. Hah? Nah make ka urang. Leres ya teteh nyarios kitu. Muhun, da tadi nyarios nama kitu. Ah, kumaha ieu teh? Kelah teh, teu bener ge si Mama. Ya mangga. Mak, nah kumaha ieu teh? Nah make jadi urang nu kudu mayaran hutang. Ari sia. Atuh meureun ka nyahoan aing nyumput. Mak. Saurna tadi nuju ka pasar. Tes uwi. Keur naon, Mak? Iya tadi penting mah ngarekam video. Terus Pek teh tina videona aya kadengan suara malisiun teh. suara naon ieu teh? Ieu dengekeun ku maneh. Mana? Ah, kurti bang suara nu kitu, Mak mah. Mun dikasieun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ece. Cek, kumaha tuh hutang teh? Cina janjinar dibayar bulan ayeuna. Hampura ceu can bisa mayar. Nah laki ge balik ka rantau teu mah duit. Malah ngadon bawa pembajikan nu ngora. Ah, teu hayang nyaho cek soal eta mah. Nu pugeuna mah eta hutang kudu dibayar. Soalna abi keur butuh duit. Atuh ceu beda waktu deui tong ayeuna teuing. Ayeuna mah can aya. Mana usahana keur kieu deui. Ingu tuyul ge teu rahasia da goreng guna. Ngarumul usaha. Ya geus atuh. Tadi bere waktu di saminggu. Kemah kudu dibayarnya. Kade ulah aya alesan naon deui. Ya Allah ceu hatur nuhunnya. Ini bager pisan we ceu mah. Coba asal beki geulis ayeuna mah. Ah, gulis di mana? Beneran ceu. Ayeuna mah geus asal beki geulis. Ah, bisa we ceu mah. Sepil atuh ceu skincare-na. Ah, tara make naon abi mah ceu. Kudu make ieu tah. Let's glow. Ih, arek abi ge rek nyobaan let glow. Heuh, hayu atuh ceu geura meuli. Heueuh arek nginjem duitna ceu. Mak, naon eta? Baskom. Nu saha? Nya nu emak tuh, maknya nu batur. Bangun anyar ningan. Heueuh anyar. Loba duitna mah mah di baskom nu kitu. Menang anyuk. Hayo we mama unyak anyu. Hadaya tuh dengan nyuk mah mal boga. Naon eta mah? Kompor listrik. Ari emak, jang naon kompor listrik. Jam masuk asa atuh. Diparageun lamun hese gas. Atunya make hau we gas mah. Enggak mau meh om. Terus eta kompor gas menang anyuk deui. Heeh. Mak mah ih ngan unyak anyuk wae. Cek bage tadi naon? Lamun teu undak anyuk mal boga. Mak, Naon? urang hayang iPad atuh. Segala iPad. Naon mah? Bisa eta? Nu urang lah. Waduh sia. Di bejaan teh. Nu urang ieu mah. Nah iraha meuli. Pengen menang meuli ieu mah. Nanti mana tuh? Kada sia menang mau. Mau menang anyuk ieu mah. Make ngaran emak. Ari sia. Waniana minyak ajuk. Teu beda heula deui ka indung. Pancek emak ge ari teu nganyuk mah moal boga. Asa berhak itu eta hargana? 20 juta. Mak, naon? Aya tukang kiridi tadi ka Imah. Oh, heuh. Ari Imah geus nganyuk naon deui wae ka tukang kiridit.
Tuh nganyuk nanaon mak mah. Tong sok ngabohong, Mak. Mak nganyuk naon ke tukang kiridit. Tuh nganyuk nanaon mak mah. Cik atuh, Mak. Jang naon cobangan unyak anyuk wae. Mak teh ayeuna mah rana, jabat teu usaha. Rek di mana mah ya ranana? Udah henteu eta oge. Geus tara ujak anyuk mak mah. Kudu dijieun contoh, Mak. Si bapak tika megatkeun mak teh kunaon. Nya eta kesel, mangan unyak anyuk wae. Udah geus tara ujak anyuk mak oge. Ah, wadul, Mak mah. Eta tiung geus anyar deui, pasti menang anyuk. Baga abah teuing menang meuli ieu mah. Maknya. Ning eta mah alus tiung teh. Nya heueuh atuh. Da ieu mah diam di auti ijab. Oh, biauti hijab. Mak, geus nya seureut aya nama ulah unyak anyuk wae. Heueuh, dah henteu atuh eta oge. Ah, henteu. Terus rek naon atuh eta sagala aya tukang kiridit datang ka imah. Ari lain rek nagihan mah. Ah, dalin rek nagihan atuh eta mah. Rek ulin we meureun. Ah, rek naon coba sagala ulin ka dieu. Atuh nya hayang ulin we meureun. Da eta mah kabogoh emak. Cek, rek milu moekeun baju lah. Diteun abi mah teu pati kapoe. Jadi sok bararau baju teh. Pinuh ceu gantarna oge. 2 minggu pantai nyeusuh. Jadi we loba poeanana. Aing mah. Cek, nu HP sayuran lah. Kulkas abi teu huru. Pinuh kulkasna oge. Geus sieusian pan tadi. Geus teu bisa ditandeuna dina naon. Aing mah. Nya ieu sin peo. Udah kumaha deui atuh. Kira aku kudu dijajal-jajal. Teu kendaya tuh Cek, ari teu bisa mah. Cek, minjem HP lah. Keur naon? Keur motokeun kue. Abi rek dagang. Kamera HP abi mah pan butut. Urem. Da eta meureun make HP-na nu murah. Uru atuh Cek, minjem. Puguh HP abli geus teu beunang dipake moto. Naha? Wes pinuh memorina. Eueuh mah, nanaon teh pinuh we. Memori pinuh, gantar pinuh, kulkas pinuh. Mun diketempo pisan umaina teh. Lain umaing. Atuh mun tempo yeuh. Ana. Heueuh ning nya pinuh. Nya cek abli oge. Cek, Naon deui? minjem duit lah. Eta kadang nginjem duit mah hobi. Buru atuh Cek. Ah ngagampangkeun we ceu mah. Nu kamari oge geuning can dibayar keneh wae. Atuh teu pira Cek nginjemna oge. Tong sok nyapirakeun. Komo keur kayaan teh boga duit kieu. Tuh dompet ke karosong. Heueuh ning karosong. Suganti si dompet ge pinuh. Banget. Mak, minta duit. Ah, teu sakola oge sagala minta duit. Sudah hayang jajan. Tuh duit. Mak, ih, Naon? minta duit. Kohan. Siapa tuh orang di bejaan dia weuh teh. Mak, minta duit. Gusti nu agung. Eta kana duit mah unggal usik. Teh hayang duit coba barang gawe di imah teh. Ieu mah kumaha libur sekolah teh. Ini mumul pisan barang guna. Cik atuh bantuan kalau teh. Beberes naon di imah. Ngabersihan naon atuh Mak? Tuh bersihan kerak di kamar mandi. Hese atuh Mak ngabersihan kerak mah. Cek saha hese. Babari kebersihan kerak mah. Make ieu. Mak, nges tuh, nges bersih. Heuh. Mana atuh duitnya? Awas dan aya nama. Ih, Mak mah. Tadi cenah hayang duit mah kudu bebersih heula. Ari eueuh naon anu rek dibikeun. Ari Mak eta rek ka mana atuh? Rek kaondangan. Tuh nya Mak mah. Engko cenah teu boga duit, ari keur kaonangan mah aya. Nah, ari maneh meuniku teu percaya dibedakeun kalau teu boga duit teh. Tah, tingali. Naon eta? Kaondangan rek mare amplop kosong. Mana suka tanya tara ku guru, cita-cita hayang jadi naon? Oh, sok. Asa kamari nanyakeun teh. Terus mana ngajawab naon? Teu ngajawabna naon? Hor, cita-cita mana hayang jadi naon atuh? Ah, teu hayang jadi nanaon mah urang mah. Ari teu hayang jadi naon mah? Manggeus we atuh tong sakola. Milu ngaramet ka ditu jeung mamang maneh. Hor, mama kitu. Ari geus keur naon sakola oge? Ari teu hayang jadi naon mah? Aja da oge di ieu mah. Kuda bu guru mah ngomong lagi gitu geuning. Nah ngomong naon guru? Oh, cenah gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Yo, eta teh motivasi. Sangkan maneh gableng cita-cita anu luhur. Eta salah guru mah. Nyata embung mah luhur-luhur teuing teh. Naha? Sieun labu. Yo, eta teh motivasi. Nah, motivasi. Dibuang sayang. Oh, ari mana cita-cita yang jadi naon gitu?
Tuh serius. Tilu. Oh, dari mana sih? Itu gitu liar. Ji, 2 tilu. Oh, dari mana? Dua tilu. Oh, dari mana cita-cita yang jadi naon? Tuh. Mana anu seri? 2 tilu. Oh, dari mana cita-cita yang jadi naon? Lagi Ji. Oh, dari mana cita-cita yang jadi naon gitu? Kalau kasuri cenah yuk diheulakeun atuh. Yo, eta teh mau ditapsi. Mau ditapsi. Dek, help ngenas ya. Mau ah. Help guru kesaan ngenas ya teh. Kakara mamang ada harus gitu kang ngenas. Nyaan dia mah rumah sakit jauh bangun teh. Embung mak. Kunaon sih ari maneh? Bangun anu keur karasang. Heeh. Kareselnya eta. Asa hayang boga adi. Iraha atuh mah boga budak deui. Budak-budak kumaha di maneh? Dek ieu nage eueuh baturna. Lain siapa ngan kitu aing guna teh. Ti isuk ngan hayo nonton TV. Lain barang guna di imah teh. Guys, ya mau barang guna mah. Ayo beri duit ku aing. Yang bayar YouTube premium. Ah nyahe gue. Da urang mah boga gotug. Wah, halus atuh ari kitu mah. Mak, inung terek hamil sia. Teh kanjur. Atunya syukur wae ari keur hamil mah. Kieun we, si bapak boga budak tinu ayeuna mah. Bapak jadi teu nyaahun ka urang. Ah, keun teh jangan ka maneh mah. Da aya emak keneh atuh. Ngan eta we meureun. Ari keur-keureunah mah liweuh dagang oge. Na dagang naon? Panjenengan tere maneh mah dagang asakan. Model warung nasi deui. Ari nu masak masak. Inung tere maneh atuh nasaha deui. Ngeteungeunah ceuk asakna oge. Teu puguh rasana teh. Meunang keneh asakan menang emak. Aruyuhan bae da laek meuli. Wah, nu bener ieu teh teungeunah. Teungeunah, saya teh teungeunah. Teu percaya mah keureut ta culik mak. Tapi cek mah tadi ngeurah pisan cenah anu keur di dahar ku mah eta. Nah, ieu teh saha kitu? Ti inung terek. Pan tadi nganturan ka dieu bari ngabejaan rek ngajuru.